Aduh, si eta kuat atoh ngadengan oke bahagia tuh matak naon alasan orang kudu goreng jeung batur naon peda batur boga imah tuluy urang keheul eta mah panas peda batur boga mobil urang teu tuluy amak eta mah sirik jelema nu panas jeung jelema sirik hakikatna keur ngaragragan dirina sorangan da batur mah moal murag moal sok di dieu deuk sirik kabang ijo da moal matak jadi eureun jadi wakil bupati moal ngadon ibu TBC atuh matak geus hate judulna mah hate matak ribuan kitab dibaca Quran katalar hadis diaji hareupeun Allah nol gede lamun hate bareng jeung kakotoran hirup keun bae boga saayat ge ngan asupkeun kana hate eta ayat teh matak judulna ge kitab suci ari kitab suci nu suci adalah kitab Iqra ceuk Allah baca ngarah naon makanya kudu bisa maca kitab suci ngarah kasucian eta kitab asup kana hate nu dibaca adalah suci katempo hatena suci balik ka Allah kanu maha suci ditempatkeun di tempat anu suci sawarga ngaranna ieu mah kitab suci ari hate kotor alus maca Qur'ana tapi goreng ngomongkeun batur wae sia monya ari maca Quran di alus-alus ari adat ka batur teh sirik wae rujit wae cuak wae ngewak wae ai sia maca Quran naon teh marukanana bareng geus maca Quran teh ngagoloyong kitu nya teu bisa toong ceuk kacamata ilmu Quran teh kawan kuku opat ilmu lapad makna matan maknawi lapad lapadna makna artina matan eusina maknawi pagaweanana ari urang nya ngarepan Quran karek nepi ka mana Pak lapadna ge geus hese iwal bang ijo nu pinter tadi makhurijul huruf kudu bener tajwid kudu sae bari eta teh setatna karek lapad Pak di antara 2250 warga sa RW ieu anu geus bener-bener asup kana Quran nepi ka makna nepi ka matan nepi ka manawi cantang tuh hiji oge naon geus sombong teh ayo nya lapad ari lapad teh nu mana eta dibaca lapad bismillahi kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih teh lapad jeung makna lapadna bismillahirrahmanirrahim maknana kalian nyebat asma Allah nu maha welas asih tinggal matan ai matan teh eusi naon eusina eusina mah awak urang kudu boga sifat nyaahan asihan dedeuhan matak lamun jelema maraca bismillahirrahmanirrahim tapi ngahina batur ngaledek batur bibir jeung hate ge keur mumusuhan ku ceramah kieu maruk teu kateungel sararea paduli paling barali nah da ieu mah bab gawe atuh Pak lain bab teori bismillahirrahmanirrahim lain bab teori alhamdulillahirabbil gawe na mana sehingga Nabi Muhammad nu dipika cinta ku urang disebut khuluquhul Quran akhlak Nabi akhlak Al-Quran artinya 30 juz nyampak di Nabi ayeuna urang sajud boro-boro saayat bujeng-bujeng ari salat jeung aku surga nah memangna surga teh di Garut nu pinter wae Nabi neuleuman Quran nu pinter wae Nabi akhlakna Quran iraha ngahina batur nyaci batur rujit ka batur cua ka batur iraha urang karek apalapan karek nyaho makna jugwani nyebut neraka ka batur hampura aya goreng nilai hate sebenarnya aduh kena ieu ceramah demi Allah kira-kira kasiniran tawa bosan balik atau naon bi teh apanan aduh aing mah bismillahirrahmanirrahim kawengkupan bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim tuh cek ilmu lapad tah bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim bi ku kudrat Allah ku izin Allah ku kagungan Allah dunya ieu dijadikeun bi ku kudrat Allah lamun ieu dunya hayang aman cek Allah keneh ismi caricing dina asma kami da urang mah nyicingan dunya dina ambisi dina sifat manusia dina sifat nafsu lain dina asma Allah lain matak burger aja pasya coba lamun cicingan ieu dunya ku ismi ku sifat Allah ku nyaah ku asih ku lembut ku deudeuh ku asa kampura amannya dunya aman da urang mah cicingna atuh jeung ego asli kunaon urang kudu cicing dina asmana cicingnan ieu alam dunya teh kudu cicing dina asma Allah ngarah naon maka jeung kudu cicing dina asma Allah keur nembongkeun bismillah keur nembongkeun Gusti Allah sehingga batur teh lalajo oh Allah teh aya euy di mana ayana eta dina akhlak umat Islam ieu mah bener ngomong Allah Islam jeung Islam parasea atuh Allah nu mana atuh
ting dong ke jadi ceramah kieu rada jarang mata ungu-ungukan jelema teh nengar kana hatena teh ajug dunya dijieun ku Allah, ibu dijieun ku Allah, nana gerhana dijieun ku Allah, Bang Ijo dijadikan ku Gusti Allah, Om Jen ge sarua dijadikan ku Gusti Allah, capetangna jelema dicapetangkeun ku Allah, pinterna jelema dipinterkeun ku Allah, mampuna jelema dimampukeun ku Gusti. Heueuh matak eta pinter, capetang, jabatan nu pamere ti Allah, ismi caricing atuh dina asma kami ceuk Allah. Keur naon kudu cicing dina asma Allah? Keur nembongkeun Gusti. Da ciri Allah teh ayana di umat Islam teh lamun umat Islam bala lager ieu mah teu kumaha ngaku Islam pasea wae ngaku Islam rudet wae tinggal ngarujuk kana sejarah nu sok pasea saha iblis tuh aya dina bibir Allah aya kenyataan di lapangan kitu aduh si dorna tuh ceuk urang keur nempukeun Allah. Ari Allah teh nu mana diterangkeun keneh dina surat Fatihah ayat kahiji Bismillahirrahmanirrahim. Ari Allah teh nu boga sifat maha welas maha caricing atuh umat Islam teh dina sifat welas jeung asih katempo Allah teh. Lieur kumaha heula tong sok perhatian teuing. Perhatianmu bukan untuk aku tapi perhatianmu untuk suamimu. Coba kasalakin heula tara pedah ka ustad teh sudiah pokokna mah urang dek nginum kuma urang da henteu ge kuma urang nah nepi ka nolak eta diperhatikeun nya nolak ku kolot mun ku budak mah ustad teu lah deuk aing mengagugu engke teh isu ngagosip nya bogoheun ka urang sudi. Lapan makna matan maknawi lapadna makna artina matan eusina maknawi gawena ti mana sumberna imali ceuk nabi gawe saritana undang-undang dijarieun kedaulatan ada di tangan rakyat mana gawena sok bawa kana gawe sok orang miskin jompo terlantar dipelihara oleh negara gawe oi gawe eta mah sebatas tulisan sebatas undang-undang dibaraca ku sararea gawe na mana bener imali gawe teh ieu ge ibu di jilbab gawe maknya jilbab dipake kana gosip boki jilbab ngaguyupuk popolotot kasalaki jilbab bararadag teu kaur batur nyeun kasalahan bibir galing ngagogoreng batur si eta mah di jilbab samet sirahna can di jilbab dina gawena bapak-bapak lamun teu dihalangan ku ieu kieu hakan tuh gawe tina salat naon gawena hanya sebatas ruku sujud bacaan lain ti lohor ti subuh nepi ka isya eta mah kewajiban urang pagawean ngantina pagawean kudu bijil pigaweun ayo pagawean urang Islam teh salat 5 waktu ti subuh nepi ka isya eta mah pagawean tak geus salat kudu aya pigaweun antara pagawean jeung pigaweun pagaweanna mah salat pigaweunna mah sabubar salat pigawe ai salat teh 3 sod lamta sibkul qauli matak jelema salat mah digarawe alus ucapanana layyinul qalbi jelema salat mah leuleus eusi hatena tarku ma'asi jelema salat mah ninggalkeun kadarakaan tanha anil fahsya'i wa gawe lain mah kuruku ku sujud jug surga jauh keneh mah jigana kahartieun diterangkeun kieu ti mana ayatna kuring make jeung nanyakeun ayat amalan solihan salat teh amal zakat amal haji amal maca Quran amal ngan ceuk Allah mah amalan solihan amal teh tuturkeun ku soleh matak jelema salat ngomongkeun batur boga amal ngan teu gablek soleh well bari manehanana kitu teu meunang BLT ge nyarekan RW gelo gitu Jangan kunaon ibu nyarakan RW pecat sana RW gitu batur menang BLT aing henteu gitu
Salat sieta salat, zakat sieta zakat, haji sieta haji. Nabet kitu boga amal eueuh soleh, maka datang ka Allah teh nol gede. Mawa pahala salat, mawa pahala zakat, mawa pahala haji, mawa. Nah, ku Allah dipupus eueuh pahalaan. Nanya pan urang Gusti, abdi salat, abdi zakat, abdi haji. Nah, geuning nol teu aya pahalaan. Kumaha ceuk Allah? Leungit solehna jeung tatangga goreng jeung dulur teu akur jeung baraya parasea jeung anu saimah oge gurger bae. Ta eta nu matak mupus kahadean tina ibadah anjeun. Wah. Tuh cek si bapak benang cenah euy. Da urang mah ngadek sacekna nila saplasna mung ilmu dibuni bau teh keur naon dibunian wae bongkar hayangnya ngarah teu asa luhur jelema teh. Tuh. Gawena teh salat teh sidqul qauli alus ucapan. Pan alus bacaan salat alus, alus bacaan salat kudu dibawa kana alus ucapan saenggeus salat. Tuh. Tina ruku geura sok ruhe garawe. Pan ruku teh kieu ini ke Jepang gitu murid ka guru moal aya jalma nu paling sopan sanajan lain umat Islam di Jepang agama lagi Konghucu tapi moal aya cek internasional dunia mengatakan orang nu paling sopan adalah Jepang. Budak sakieu datang guru kaligata garobae hei aya mobil di jalan mobil eureun heula ibu-ibu ngaliwat dibere waktu keur ngaliwat eta ibu-ibu geus ngaliwat juk kieu Pak deuleu atuh Jepang kitu di urang murid ngacungkeun leungeun atuh lieur Purwakarta cenah bejana mah aing aral da tuh mayoritas di urang teh adalah umat Islam tapi naha teu jadi orang anu paling sopan naha aya leungit gawe sedangkan itu adalah agama Konghucu tapi negara paling sopan adalah Jepang naha padahal lain agama Islam. Ayo mikir aduh euy ceuk urang ge mata kudu bisa silih ajenan tak kieu teh maknaan ngajenan batur rengkuh pan ieu kasaluhureun hormat kasandapeun nyaah nyata atuh kumaha beda-beda bae da ibu ge boga budak lantaran di imah beda lalaki jeung awewe beda hijikeun borosot ieu bebenyit pan teh ladang beda coba lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil ge anak ucing atuh ibu bisa dahar kunaon ku beda Allah nyiptakeun langit Allah ge nyiptakeun bumi langit tugasna ngocorkeun hujan bumi tugasna nandean hujan tukang tani seuri tukang dagang bisa tuh bisa dahar teh ku beda aya langit aya bumi matak tong anti dengan perbedaan lamun dina pencalonan aya nu meunang aya nu eleh kitu le bawa kana hukum akhirat nu meunang teh nu eleh teh nu eleh meunang asli mun hukum dunya nu meunang meunang nu eleh eleh dibawa kana hukum akhirat dibalik Pak nu eleh teh meunang nu meunang eleh ibu bae mumpung aya wakil bupatina ibu cobaan tagih janji ka jalma anu nyalon bupati kamari tuluy kanu eleh woi maneh teh basa nyalon bupati boga janji ti anu pikajet jawaban simpel punten ibu apan keok geus bener Pak dituntut moal janjina moal tapi nu jadi ditanya anjeun basa nalika dek nyalon bupati boga janji ti anu pikajet lamun bisa nohonan janji menang dunya menang akhirat ngan lamun wadul tina janjina menang dunya eleh akhirat Allah hei mangganeng dieu teh jeung Bang Ijun teh geus ngawangkong kecenah bade diundang ajigana mikir dua kali deui ayeuna tetep jadi agan bae da urang murid KDM aya murid KDM pan ngadek we sacekna nilas teh saplasna gitu moal dibuni-buni bongkar ya kabeh tuh nya eta teh alam ilmu di mana dina rasa komo lamun ilmu geus aya na wujud salat oge da ngawujud atuh da lain ngingki ka masjidna lain lekoh bacaan anak lain eta bubar tina lekohna kumaha mata ku Allah teh dibere ai salat ka mana ka tempat suci ai tempat suci adalah masjid ibu lamun baju kotor daek ka masjid
Berarti ibu sadar yen ka masjid mah kudu baju anu suci. Ibu keur haid eudeuh asup ke masjid, berarti ibu sadar yen teu meunang awak kotor ka masjid. Tuh baju kudu suci, awak kudu suci, dadeg asup ka tempat ngan tilu eta percuma lamun hate anu kotor, tempatna suci, bajuna suci, awakna suci, ari hate kotor, bubar ti masjid gurger ibu pasea nepi ka bubar ti masjid mah cobrot ngomongkeun nu gigireun ngareneng jeung nu genut kuat bau kelek aing. Bajuna suci, awakna suci, tempatna suci, naon atuh raragana hate nu kotor anger sanajan ngariung di tempat suci mawa hate kotor mah moal balik Pak matak memeh ka masjid beresan teu isi hate. Tah ieu pengajian mawa we hate kotor bubar ti dieu ge isuk dengekeun. Nu hajat jadi omongan, naon hajat teh kitu patuh hakaneun kitu. Tuh kalah wacana kumis gede mah mau kumis ongkoh geus kacau aing. Tah matak tempat suci teh lain sebatas awak nu suci, baju nu suci, tempat nu suci, da utamana mah hate nu suci. Lamun hate suci sanajan ngariung di tempat kotor anger keluar jadi suci. Tartos tuh hiji kudu dimodalan kitab suci, kudu dibaca nu suci kitab. Urang maca teh ngarah suci ieu hate sesuai jeung kitab. Mana dalilna ikro kitabaka kafa binafsika, geura baca kitab nu aya dina diri anjeun nu ditulis lagi ku anjeun sorangan. Monya nu dibaca kitab aya nyeun catatan hirup rocet teh jeung rocet. Ieu beura. Nu katilu kamari bulan Ramadan disebutna naon ta Ramadan? Bulan eta geuning modal teh bulan suci. Ibu keur masak remeh na bibir hek teleg atuh. Kuring nanya, ibu cinta eta remeh lain leg-leg. Wah, sudah batal teu